Nanya, ini ya, Puyuh Bandung, Puyuh Bandung, wah Puyuh Bandung, ohnya aku terap.
Alah, ning euy beres ngigel teh. Euy, lumayan ini. Jarum pincin ning euy. Kamana si dawal ieu? Ulo. Pelan ah. Mah ieu. Naon? Kumaha ieu we? Aduh kumaha? Kumaha? Dia tuh maneh. Dak, tuan. Aduh. Sami ah. Ieu. Sami. Nungguan aing di subuh. Lain kunaon? Ari maneh? Cenah kamari ngomong ka dewek maneh nya. Mau nama tuh kuring? Si lain. Rek ngantur cenah. Maneh rek ngantur cenah. Ngantur dewek. Nya ngantur ka mana? Ngantur nguseup. Nguseup ka mana? Nguseup sanes. Moal. Tari geus kieu. Kudu nguseup mah sungiji. Ari maneh? Sanes eta siapa? Ulin. Antar dewek ke ulin. Pada ayeuna teh ning dinten Sabtu malam Minggu. Nada. Tak acan pernah ngomong gitu kan dewek mah. Aka ada silain dola pan keur basa ngajajabkeun amang kerot teh nya sadaya kurang teh basa keur seserahan ning an sim kuring ngalamun ieu cek silain cenah tenang kin ge malam Minggu ge diantarkeun ku dewek gitu sih. Oh. Ning inget wae ning kumaha tuh? Tak keur bahasa harita ngalamun teh sanges. Oh. Eta mah atuh ngahibur we. Ngahibur aka. Beh jalinger. Ulah ngalamun wae kitu pas teu boga tanaga. Si lain. Mana si lain teh? Lamun enya ieu mah nya, lamun enya nage aka emang geus boga eta. Boga naon selain eta boga bikangna nurek di teang-teang di anjangan teh terus ngaduh hak teh siapa mau nyebut teh menyi bikang jika kasato neng gitu calon ipar ya neng ipar gitu neng ipar anjeun
ai si Aka mah na ipar tah lah kumaha mana we nya eta ipar teh eta teh tos aya aya tuh aya pokona mah geulis ongko manis herang muncrung eta mah nya wala eta mah dawalanya mana nyaho mata boneka bari boneka Barbie meureun nya eta kitu nya nyaho si neng ipar teh matana jiga eta calon meureun can jadi ipar pan si lain tong disebut ke calon yakin dewek mah yakin deh wala yakin ieu mah jadi lanceuk ipar maneh lain eta dawala pan nya ari Allah mah nya Allah maha adil nya selain pan apa meureunnan irung dewek mah ieu irung ya di irung dewek pengek kurang mancung nya bukan paralantes nih nya pesek apa pesek aya mah si goblok nyebut pesek-pesek teuing atuh ka aing teh era ieu awas ya ku aing engke katurunan aing teh mencreung ke irung lagi bakal mancung giliran sia dibuli ku aing ke nya irung mancung sia mah mantap mancung ge meureunannya aing ge apal baheula maneh pas diborojolkeun harita irung sia abus kana corong minyak tanah nyahong dewek ge teu dicabut aya saminggu mah pas dicabut eta irung maneh langsung panjang ning nepi ka ayeuna geuning panjang keneh ning kapal apa aing teh meureunnan ieu lanceuk maneh isek kumaha mikir teh nya hilap euy lain eta ipar teh nya mancung nya mata na dawala jiga Barbie nya irung mancung India apa mana India apa tuh naon India teh gini rusak nyanyi teh anu nya hut he ini apa tuh nya apa teh mah nyeta sia mun ningali eta teh irungna ge bararagus gini ngaran mararancung pararanjang lanceuk ipar maneh teh engke jiga eta keturunanna geuninganan ai India mah geuninganan marancung lamun di Indonesia mah di Indonesia maneh apa Aceh apa teh Aceh mararancung di Aceh geuning ya campuran gitunya jangkung nya jangkung badag deui jangkung badag nyadaikeun atuh kakak ari si maneh nu mantap aing ngalamun teh baheula yeuh paur ditolak aing teh paur ditolak mana teu wala nya tuh ari yakin bakal ditolak mah harita nyetong diteang aing mah keur naon atuh diteang ari sia da wala meni alak batan kumaha kalanceuk teh malah ngabantuan malah naon mutuskeun maehan pangharapan abdi kumaha
kumaha selain teh bantuan atuh nya tuh ngomongna tadi sieun cenah ya ari jelema mah nu penting ikhtiar we heula da ieu mah sanes niat jore nya aka beh naik ieu mah niatnya anu hade bahkan ieu mah cenah ieu mah keterangan ya sawarehna keterangan teh lamun telepat mah dina keterangan mah lamun tos mampu dina awak mahi pakasaban ukur bari mahi umur tos diwenangkeun ku nagara wajib teh hukumna kantun ikhtiar mah meureun karituna mah nyari kitu mah urang teh we heulaanan kaitu si eta ipar yang urusan jaga mah atuh urusan gagal henteuna mah atuh kumaha engke we meureun euy nya tumben ari pendapat maneh ayeuna euy bagus bener pendapat maneh teh wala ngadukung aing kitu mah sia ka aing nya aing atuh ayeuna mah hayu atuh urang teh ka itu anteur dewek wala ayo mana tuh mana naon isian mana atuh kendaraan anak nya urang teh rek lempang ari silai nya ngahina wae atuh pan apal meureun dewek mah teu boga nya deukeut Pandawala deukeut tetanggaan kampungna ge deukeut kampung naon nu di mana teh eta itu di kampung Cibunian apa Cibunian mana aku tebih iya mah ngadayung urang-urang nya atuh kumaha deui atuh wala nya urang mah cuma tergablog kendaraan naon oge nya ini urang hayulah mending ngadayung ka ditu ngadayung nya atuh ahi urang meureun atuh urang ari ka ditu ari hayang cepet pameureunna ulah nya apa mapai jalan motor atuh urang motong meureun kitu mun motong nya mapai biasa mapai lewat sisi susukan Ci Asmara pal meureun tah hayu tong hilap ngajingjing nya ada kakunjungan mah hari kunjungan mah kali itu kudu ngajingjing siap eta mah wala siap ngajingjing lewat ieu lah kan minjem heula atuh sawareh aing teu boga ieu ini lah maneh nya jeung ngajingjing mah kali itu apa cek anu teh aing teu ngajingjing buat mah ke era aing deui aing keneh nih kayak digenti sudah wala ayo atuh oke ayo dah ayo siap ayo setting lah Bang nya kapan nu apal aing mah teu apal aing sih mah mana atuh tuh kayak deui atuh di ditu mana atuh kumaha urang lempang heula kan itu aing lain atuh ieu urang dinaon heula ieu ngajingjing teh ngajingjing naon atuh pan urang ngadi lemur tong loba teuing lah naon gaya-gaya meuni gagahna ge urang mah di martabak paling ngadi urang mau ka ditu sia pinten nih euy martabak palingan ge martabak gagahna ge 30.000 ngadi urang mah heuh euy ayo tuh lain malah naon deui sia nya naon teu nya atuh eta sugan apa
apa tuh kalau tengah rokok? Beres turun, siap-siap. Mun tengah rokok, kolot nak, ini lewek. Siap. Ayo. Ayo tuh. Sekarang jalan duluan. Ayo tuh. Yuk. Ayo pemirsa. Nganterkan si Akang halang ancang ya. Doakan si hasil. Yuk, yuk.